Ani potong ya. Kacamata mantep amat. Berarti mana kacamata? Kacamata mantap. Iya sebenarnya mah orang Jerman ini numerin aja. Pokok Jerman mana? Tuh Jerman itu. Jerman nih. Nah, Jerman. Jerman kumaha? Ini nih orang Jerman tuh lihat dari apa tuh orang Jerman ngasih saya kacamata. Oh. Dari Jerman. Itu bikang bro, kacamata bikang. Enggak apa-apa walaupun bikang ini kan bagus. Oh iya. Iya. Karoy. Siap. Nah, neta cek urang Baduy cenah ge, jaga Sangyang Sirah jeung Ujung Kulon, bebeja ka pamarentah. Cek urang Baduy teh nya. Maksudna naon cek karoy lah kira-kira? Sangyang Sirah etah tempat di dia badami baheula nya anu geus dioper ngaranna sancangnya. Anu dioper ka ditu ka mana ka boka nah ngaranna ka Garut aya Gunung Garut aya. Leuweung sancang. Leuweung sancang. Ieu ge tancang di dieu pan. Sarua bae tancang pari tancang. Oh maksudna pokona eta urang Baduy eta pan meureun supaya dijaga ieu Ujung Kulon jeung Sangyang Sirah. Cek karoy naon kitu kudu dijaga cek menurut karoy? Anu dijaga pan ai Baduy mah nya. Lamun batu teu benang dikodek, lamun tatangkalan teu benang dihantem pan gitu. Itu maneh. Panjang ulah dipotong. Ulah dipotong. Pendek ulah ditambahan. Ulah ditambahan. Ari Ujung Kulon hubunganna jeung urang Baduy naon? Atuh sarua bae urang Baduy ge cinta alam ieu, pencinta alam urang Baduy mah. Itu agamana ge panhin, agamana ge naon? Agamana ge Buddha tapi gitu. Buddha meureun nya. Udah kumaha? Jawen meureun. Jawen. Kalau Jawen mah Jawa sih. Pribu Dumadi teh ageun. Jawa ka Jawen mah. Kalau ieu mah bukan. Oh kan bahasa jaga itu berarti aya naonan di Ujung Kulon, teh dijagaan segala. Apan Ujung Kulon mah situs titipan dunia. Oh. Situs titipan dunia bukan warisan. Kalau warisan Ujung Kulon pasti saya punya. Kalau warisan ya. Kalau situs titipan dunia jelas titipan moal aya nu ngabogaan tapi loba nu ngurusan gitu maksudna. Masyarakat diutus, PPA diutus, bagiannya utus ngurusan. Ngan PPA bubujang ka masyarakat, abdina masyarakat PPA eta. Ngabdi ke masyarakat gitu. Jadi lamun teh eta kuduna mah ku urang sih sebenarnya mah. Diurus tinggal ku PPA bae. Jadi situs titipan dunia gitu. Ujung Kulon eta situs titipan dunia di zaman Belanda di tahun sabaraha ti. Samemeh meureun, samemeh Belanda henteu. Sampai Belanda masih kene ku POC baheula unjuk. Oh nya. Ih, kakak deui ngaco. Nah, cuma siti eta. Masih unjuk lah itu nama. Malah ka dieu ge leuweung kolot dalam Cigoronong. Leuweungna. Lain lamun dijaga naonna baik itu dijaga tadi ditu. Hutana pelora bauna. Pelora fauna, pelora etah ayana kudu nyaho kana pelora. Pelora etah 780 jenis gitu. Jenisna kayu. Fauna etah ayana 240 jenis sampai piit. Gitu nya. Sampai piit eta manuk ayana 240 jenis sampai piit. Anjing dijagaan manuk piit segala dijagaan segala ya. Sabab lamun punah teu neuleuh anak cucu urang jaga. Ih, gua rek usah telok neuleuh lah manuk di ditu. Iya atuh neuleuh kan ditu nengo manengo bae kunaon ke manuk. Nya gara-garana ulah manusiana nu kajajaden. Aya manuk diala dijual ku manehanana. Hancur jaga ongko. Itu. Badak di alaan ku ari mah. Badak sampai di alapan. Lain ku masyarakat lain eta. Lain. Sabab eta di mana-mana ge bisa sih sadalah orang desa ngurus beas tapi jelas nimun beas. Itulah ceritanya dua. Kedua badak, ngurusan badak. Jaga hutan sampai jadi orang hutan. Heeh ge pikir bisa. Itu. Jadi lamun teh mahnya dina grup. Jadi cek omat teh mah pager makanan kan. Kana mah eta barangna. Gitu. Pager eta mah jam geus nyaho. Tapi kuduna ulah we kuduna mah nya, ku sasage nya. Dopenan. Oh. Jelas jang ditinggalan anak cucu urang ke depan. Anak cucu urang ke depan hayang neulitano bae di lembur geus dipaehan ku jelema. Geus ganti ku diganti tano ge nya. Ih ganti neulitano ge. Bala monyet gede dia dong sagede-gede karoy ja. Ieu malah eta lutung lain ratus ribuan ti dieu. Hayo geura. Ka mana teh? Punah eueuh gara-gara dikepungan. Ku saha? Anakna diala diurusan ku manehanana. Laju diurusan
hirup henteu modar gitu indung nama sieun pan. Oh eta kamarana teh kuarinya. Kabur. Kabur. Asa dede karui mah nya nya. Galede baheula di dieu. Lutung lagi nya. Astagfirullahaladzim. Matak segala macam nage ulah manusia rusakna. Matak bener rawayan sebenarnya Bener urang Baduy nya teh dijaganya. Jaga. Oh. Itu. Selain nu kitu nan aya naon deui kitu di Junggulon eta rosa mah. Mas ngabadeg tidinya. Oh emas. Astagfirullahaladzim. Tuh di karang kereta tuh di ditu ngaranna batuna batu glena. Oh. Eta beak di palingan ku jelema batu glena. Dan tuh hurung eta disorot kurang. Sret. Gai hurung tapi paeh deui. Oh gitu. Sam gunung lah gagabah eta. Tapi geus aya nu ngalanna isok. Di ditu di karang itu tuh baheula. Tapi maksudna telok ditewak ku polisi gitu. Atuh leuwih pagi mah ditealin polisi urusanana. Polhut. Polhut heula kakarek dipasrahkeun kana polisi. Ai polhut pasti bisa ngahukuman sih aya ge polisi. Oh. Oh beta batu galena eta aya di dieu nya. Ya di ditu mending dipatek galedeg kula. Bagor. Sam kula muter ti ujung kulon sampai datang kadi eta kula sampai ujung kulon bola gagabah. Positif eta nya. Tanya urang ke Agus Patlas tuh. Agus Patlas kiwari jadi di mana di Labuan. Ulang ngeliling sampai Aya batu galena eta apalagi naon eta pake nyambel. dijual batu galena eta pakai cincin tadoang kieu hurung. Oh, eta menang maling meureun. Mana? Cincin karoy. Ieu menang tirawayan yang nama buaya. Oh. Gitu. Jadi kitu tanya jadi ulah dirusak sabab situs titipan dunia. Oh. Eta ge pan ieu paru-paru dunia ngan aya di urang di Kalimantan mah geus jujur. Beak. Kayun Pan lagi. ieu lamun ieu gunung dibaban. Oksigenna eueuh kitunya. Oksigen eta angin ka dia atuh panas terus pan. Oh sih asup ka di kecamatan Sumber asup ka urang Kaliang ka di tiisnya. Beda panasna. Gitu. Doang nama aya cula badakan meureun karuy eta mah nya aya cula badakan tulang badak meureun. Positif. Di setiis kitu nya. Beunang punah kamari badak populasi naik. Oh. Gara-gara aya yabi kamari. Oh. Naik populasinya. Cenah sakitu bae badak Cek mah. saha naik kamari sampai 60 lebih. Gara-gara aya yabi Yayasan Badak Indonesia. Gitu. Pan kamari ya bisa segala nu newakna eta. Atuh heeh kama nek ditangkarkeun teh urusan batur sabodo nek dipaehan teh nek dikumaha sabodo amat. Urusan batur ieu urang mah rakyat. Kuduna mah ulahnya. Ih, curang deuna coy jalan urang mah ulah. Oh, dah. Gitu. Oh. Sabodo nek marahan los gara-gara petugas. Gitu kan. Oh. Gitu. Sabab kula mantan Taman Nasional pan kula ge ulah Ay gagabah. bagor. Pensiun dia. Ih, Oh, pensiunan. vaksin kula geus eureun kiwari mah. Eureun doang. Kontrak ieu. Eureun lain pensiunan lainnya. Nya kontrak ieu. Kontrak eta sampai 16 tahun kula di hutan. Itu kontrak. Nya kontrak ngaranna ge. Wah eta selain batu galena eta cenah aya perak segalanya. Atuh loba. Nusok dialaan teh ku jelema. Nya loba malah lain eta bae. Eta di dinya pan di gunung eta tah ulah dirusak bekas-bekas anu pangjarahan atawa naon ngaranna di gunung teh eta. Anu sok dihukum jelema teh geun. Penting hukum jelema aya di ditu naik hambalan kaluhur. Oh, nu di Cibom teh Cibom. Cibom Tanjung Layar kadinya. Oh, Tanjung Layar. Kaluhur ka ditu. Datang ka Ciblendong eta jelema ke zaman kompeni diragakeun zaman penjajah kadinya. Di dinya. Ih. Eta nyeuna 1814. Oh nyeun eta nya. Nyeun paling ngahukum jelema. 1814 anggeusna eta beresna tahun 1817. Kakarak beres gitu. Tahu matinya. Lama. Iya macam aya aja. Haji Muri Ceraya Oh. Itu. Bisik cenah teh kurang penasaran teh angin ka Gunung Padip tanya kula jalan negara saja mana. Oh. Gelut cengker ya. 1814. Oh. Jadinya 1817. POC teh Belanda eta. Zaman kompeni sih. Kompeninya. Oh, jadi Burung Baduy ya kahartinya nitipkeun eta nya. Sebenarnya mah. Jadi nitipkeun ujung kulon ieu ulah sampai dirusaknya Sangyang Sirahnya. Teu kudu ku PPA bae ku urang ge sebenarnya mah ku masyarakat. Atuh Kudu dilindung, kudu dijaganya. Jaga ku masyarakatnya. Sabab PPA mah bujang urang. Terus komitmen para menteri, para dewan, terus aya undang-undang gitu. Kita bubujang ke masyarakat eta PPA. Gitu. Ngan ari PPA digawena 24 jam. Kita saha?
kuduna Oh. anu tugas di 24 jam lamun guru mah eta digawe eta di jam 8 kan jam 12 eureun balik HS. Itu teh henteu sare teh henteu. Atuh sare mah sare tetep jelema ieu ngaran jelema, tapi ai beledak ba urang bisikan nembak banteng di Cibunar. Bisik nembak badak. Oh eta berarti banteng nukar itu sok dialani nya. Ih, atuh jelema ieu ngaruksak. Banteng ribuan di ditu tuh di Cibunar. Lain ngaratus lain. Oh. Nya apa kita lapangan banteng 40 hektar. Oh. Lamun di dinyaman teh cidaun ngan 20 hektar. Ngeunah ke daging banteng eta. Astagfirullahaladzim, moal dipaling ku badlok teungeuna. Karuy ngasaan. Ih, aing itu beta mah belum pengasaan. Itu Meunang eta meureun manggih ping-ping di jalan teh nya di leuweungnya karunya. Ping-ping banteng doang ieu kitu meureun nya. Beuleum ku karunya. jadi Manggih ieu eta malah aing. eta bedul sadalah nejisnya. Heeh. Ulah diala lamun di ditu mah. Kayak kan di dia gak legon banteng di urang lain legon guru. Urut banteng Kayak legon guru, legon sana nya. Legon non teh di dia. dengan kapal. Legon banteng, legon kapal. Legon dadap. Legon dadap. Coba legon guru. Legon guru ulah Legon- diceritakeun nya. Oh, legon dadap. Legon guru mah urus Geus. suri baheula. Legon dadap, legon sana. Eta legon dadap mah aya tangkal dadap gede. Oh di dinya. Lamun legon sana atuh aya inju-injuna ge. Kisana. Atuh jadi isijuna lain. Injuna. Atuh. Kisana. Heeh. Eta kisana. Lamun legon banteng coba aya caritana teh banteng eta. Eta banteng lumpat di ditu di kepung ku jalma loba ku urang gunung. Oh. Karunya ge geus gede sih malah hampir boga pamajikan meureun. Heeh. Dikepak ka dieu. Datang ka dieu guledug ku si Misli, ngaranna si Misli nya. Legon banteng eta. Diudang si Misli. Dicacag di laut, di kojayan geus dibuatan banteng dicacag sampai diranjap di dinya di legon banteng. Oh di kusorangan eta. Di kusorangan geus mah kulobaan. Atuh nya kebesurang naklukeun. si Misli anu katelahna gitulah nya. Oh. Dong legon guru katelahna gitu. Katelah si Misli ditewak si Misli lah dihukum. PPA. Anyar keneh legon banteng mah. Oh, eta cerita legon banteng nya. Banteng mah eta mah belah dieu. Oh berarti eta banteng sampai ka dieu nya. Udah dileuweung ka dieu mojok ka dieu, lain sampai ka dieu lain. Oh, aprit-apritan. Apritan Oh. diudag. Oh. Datang ka dieu diudag si Misli panjawara. Oh. Diudag sampai ke laut dibuatan dikadek dicacak dibawa ke darat. Datang ke darat dirasa ku jalma loba. He sadesa Cigoron nu ngadaharet tak ada banteng. Pun nanti si Misli anu dihukum. Oh. Itu eta glogon banteng ngaranna. Sebutnya legon banteng lah. Oh. Itu. Jadi lain banteng aya di dia lain. Posisinya banteng eta diudag di gunung di ditu. Lompat ka dieu. Lompat ka dieu. Kan dilindungi, ulah-ulakan ku PP dilindungi ku urang ge ulah. Boroning banteng piit bae kita dilindungi lain. Dilindungi gitu teu beunang. Jadi bakal punah. Engke anak cucu urang ka ditu jelas urang moal neuleuh. Ki wanita ando silong di urang dan aya baheula mah tah di dinya silong ka. Oh, reuteumnya di tanggal bogemnya. Bubuhan ditembakan gitulah nya. Oh. Gitu. Bubuhan ditembakan sampai datang ke kabur. Jadi ulahna manusia mantap bener keneh rawayan sebenarnya. Oh. Daripada tangkurak Islam gitu. Itu lain nya. Dia ada kurang Islam mah. Bener. Beaknya. Dicokel. He di hareup imah na deuleu batu di batu. Di hareup imah rawayan deuleu dina YouTube, di TikTok, pati enek batu di hareup imah. Di leup beut ya. Di urang beli cokelan di balang-balangkeun. Dijual meureun. Karena dijual karena ieu. Gitu. Mantap ujung kulonnya wayahna nya ieu situ titipan dunia, lain warisan awan. Lain orang Baduy be karuy ngamanat nya. Ih amanat urang ka masyarakat. Teu beunang nek gunung mana, nek gunung Honje, nek gunung Ciung. Nek Batu Karut ulah diruksak. Wayahna bae mah nya. Nak kasasaha ge eta gunungnya wayahna. Kumaha mun negara nu ngabangun ku urang ieu? Gugubrak ulah. Sana negara ieu nyaho negara mah geus negara mah atuh geus nyahoeun bahwa ieu negara eta bakal rame. Pasti ku negara mah. Atuh berarti kan kudu ditolak ku urang karuy progres kurang Bisa ditolak ge. Saroba dirusak ujungna dirusak urang mah nyarekna misalnya ngan dua antiluan marbasi. Oh. Kudu lobaan. Sabab daulat rakyat. Daulat rakyat. Eta masyarakat tinggal pemerintah be tengah daulat. Heeh, lamun pemerintah ngabangun kan kudu dicarek berarti tadi ujung kulon. Aya daulat rakyat. Heeh. Bisa tapi lamun masyarakat diajak gawe mah enak sih. Enak. Digaji ku pemerintahnya. Digaji ku pemerintah. Oh, ieu mah. Bubar gitu mah nya. Daulat rakyat. Oh, daulat ke leungit. Diajak gawe mau. Numat paling tinggi lembaga rakyat.
Oh. Gitunya. Itu Jadi- unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Hari atas sangian harti